jambul Cun. Mana? Gitu Hari itu mana? lomba ka dieu. Ngopi atuh ieu mah. Jadi ngopi. Oke, siap. WhatsApp ladar. Bul. Akhirnya Dadang juga. Datang Bokir. Woi, meni kopi-kopi acan nongkrong teh. Ese banjero. Oh iya na Bul. Ngamen ge bieu nu mere Bul. Kalah ngamen, suara kos hayam pelung ge. Bisa wae ente Bul, lamak baseuh. Nah, mangsa ieu. Wih, gosok macam-macam loh. Hayang kopi-kopi acan kudu berbuat kriminal. Daripada ngalamun otaknya butuh inspirasi Bul. Geus tong didenge lu, manehna mah budak pang syariah. Aduh, sengke butut adatna boga babaturan teh. Cun jegat. Gas lu. Arek nyerahkeun tas apa nyerahkeun hati Neng? Kakak gombal bandugul. Minta duit atuh Neng. Kayak ngopi yeuh, Ha. Ulah ka Siti atuh A, pan Siti mah lain mah A. Kalah kan lucu si Neng mah. Geus burukeun dah. Ieu kan kabeh nu aya di tas. A, ulah atuh A. A ulah A. Tegaan maneh mah ka awewe ge bocun. Ngopi, Bung. Hayang atuh ngopi mah bocun. Geus tong loba biso makanna. Bul, ngopi, Bul. Astagfirullahaladzim. Ngopi oge Bul akhir mah. Ayo we, orang mah teu beuki kopi mah, beuki ge nu nyerang-nyerang. Naon nu nyereng teh? Kucing. Oh, Neng tas wih, karak bapak ngajemput Neng. Nya Pak, tadi anu malak Siti, tas Siti dicokot. Mana Neng? Orang sampaikan ke bapak. Itu Pak, di itu Pak. Bro, orang sampaikan ke bapak. Bro, naik motor Neng. Iya Pak, anu malak Siti Pak. Oh, jadi marah nih, malak anak bapak. Ih, lain urang Pak, lain urang. Gimana jalan mana? Iya, jalan mana? Nya Pak, eta duaan. Marahnya salah. Malak jelema. Wani ka awewe, banci. Bro, mana yang malilu aya nama ke kantor polisi supaya ngasahan di penjara. Ampun Pak, ampun. Geus kieu mah ampun. Udah lewe. Lebok tak. Hese sih di beja anak. Tanggung tak akibatna ku sorangan. Poho motor, Neng. Tungguan motor bapak, Neng. Nya Pak, engke dijagaan.
Budak. Itu mah jambulen. Sare didinya si ganak ucing. Anak ucing dong, eta mah rek kadut. Mana mah ngarele wae. Eta mah gagang sapu. Ieu urang-urangkeun bodak. Ayo lah. Mang, urang mang. Mang pengusahaan tanah ya, Mang. Mang. Hei. Astagfirullahaladzim. Kunaon mang saya didinya? Susu tak lap. Olay. Burit-burit care penyakit, Mang. Kasarean urang capek geus ngaduk semen. Mimpi naon, Mang? Bieu keur sare. Tapi baik dia jadi budak pang. What? Anak pang. Pang jorena meureun Mang Jambul mah. Bohong eta urang ngimpi kawin jeung si Neng. Alhamdulillah, untung cuman mimpi. Mun bener emang kunaon nih? Anugerah jeung Mang Jambul, musibah jeung si Neng. Aduh, kalakah ngelek. Bisa wae laleur. Wis Mang daripada sare di dieu mending urang milu mancing buru. Buru Mang. Buru mancing. Buru mancing. Ayolah, angkat. Milu heula Racut. daripada pas topo. Punten ibu-ibu. Mangga. Dari ke mana, Pak Usro? Dari Kapayu. Oh, mangga. Pak Usro, balik ke mana Pak Usro? Iya, balik ke Kapayu. Oh, iya mangga Pak Usro. Iya. Aduh, capek gini jadi pengurus anu ramah. Enggak kapanggih warga teh kudu senyum. Saulah senyum-senyum sorangan udah kayak disangkan gedean. Tapi emang kudu gitu sih. Supaya warga teh ngerasa nyaman, akrab jeung pengurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Usro. Ari bapak nyondong. Pugu tadi teh keluar Pak Usro. Nyarios nama bade ngontrol warga anu nuju ngarehab bumina, anu kengeng bantuan ti pamarintah teh ya Pak Usro. Sakantenan mantuan ngaduk siga nama Pak Usro. Bisa wae si ibu mah. Nyantas atuh Bu, abdi bade euih dieu nya. Upami bapak tos euih, diwarang ngebel ka abdi. Oh, mohon atuh Pak Usro, kin ku abdi dicarioskeun kasih Bapak. Oh iya, tur nuhun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cairna halus dong. Ajib jeung berenang ieu mah Mang Jambul. Mantap, ieu mah gede ya balenteurna. Ari pancingan urang mana? Kekeun urang teangankeun. Aduh, Gila tuh. tenang. Mumpung keur ajib ya Cairna. Urang mah di dia Mang Jambul ah. Gue gat. Aduh, geuning urang mekeun heula Mang Jambul. Ambil posisi. Mancing mania ieu mah. Wah, hiji jeung barudak. Aduh, Sep jadi kieu maneh mah. Jadi kieu Sep. We, urang belah dieu. Rupana ye. Dung, Sep. Nih, urangnya nu paling lobana menang lauk. Sorry, Mang. Ana mah geus kompromian jeung lauk. Beh ngadang umpan ana. Urang atuh nu menang laukna. Urang boga umpan gitu ya. Pasti lain urang ieu mah nu menang lobana. Ulah marentah sia. Tong harayang nya. Duh barudak. Laukna ge karabur. Sieun ku si Oni tah. Lain sieun ku urang dong, tapi laukna sieun ditagih hutang ku urang. Bisa wae. Emang lauk kanjuk naon nih? Eta tangga jero. Bisa wae mane-mane, lauk mah teu make cana jero, makena ge daster. Ari si Oni mancing lauk pake batu, daekeun ge moal. Tah, tingali atuh umpan urang.
Ngeunah tah yang pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Asep mah teu nyahoeun urang mangkana make umpan batu ge urang nempo nang Yusuf. YouTube ani. Yo. Dia leg wae pindah ah. Ka mana nih? Ada bus lain. Geus ulah ngomong tanjokeun we. Bener. Geus urang tanjokeun si Oni dah. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam, Pi. Lami geuning Pap ngontrol imah warga anu keur dibangun teh. Mohon, Mi. Lami kan mantuan ngaduk heula. Oh, pasti Papi capek ya? Mau Mami buatin kopi, teh, sirup, apa air cubluk? Eta Mami ka Papih teh meuni kitu. Heureuy, Pi. Bikinin air panas aja, Mi. Papih mau mandi. Papi lupa ya? Kan kamar mandi kita mah ada showernya. Bisa panas, dingin, otomatis, Pi. Oh iya, Mi. Papih lupa. Pantasan kamari mandi asa kakulub. Saking ku panas teuing caina. Atuh sakalian weh, cabutin bulu-bulunya, Pi. Emangna Papih hayam. Bisa wae Mamih mah. Untung geulis mun henteu arek dituker jeung bawang ka warung. Mandi heula ditu, Pi. Meni barau asem kitu. Oh iya, Pi. Tadi Pak Usro ka dieu. Siga nama aya perlu. Papi piwara ngebel ka Pak Usro. Oh ya Pak Usro. Mungkin dibel ku Papih nih Pak Usrona. Umpan urang teh nyoborak. Setrek. Borak, baiklah geus magrib ya. Kedeng Mang, can bebenangan ya. Kumarek bebenangan, laukna ge make masker. Bisa wae lok betok mah ngomongna. Bodak, perasaan urang mah jarang make maskernya. Mang Jambul ona maskerna alami. Ieu mah lain masker, topeng reog. Lain orang tenurkeun peraturan pemerintah. Umbah leungeunna lain saukeun make sabun atawa sanitizer, tapi make doa. Naon coba nih doana mun arek kudu? Allahumma padadaya. Lain kitu nih, kieu ye. Allahumma padiyadaya mimma asika kuliha. Tah eta kitu bener. Insya Allah bakal ngaraksa ka urang sarerea. Tapi ulah wudu we hungkul, salat nu 5 waktuna ge ulah ditinggalkeun, budak. Tah gitu dong, ulah pedah cek kiai. Cokot alusna, piceun gorengna. Kamu soal make sendal butut, balikna make sendal alus. Lain gitu dong. Bisa wae Mang Jambul mah. Tuh si Oni parah mah. Bulan puasa keur salat johor kukumur 3 kali, anu kaluarna 2 kali. Ka mana deui eta nu sakalina Mang Jambul? Oni. Sok muka ai babaturan wae mah madung. Eta teh urang poho sancan ke musola, urang ka warteg heula. Ugu urang balik deui ningali si Oni aya di warteg. Minta dibayarkeun atuh da. Aduh, usah hijieun muga babaturan teh. Tapi itu mah dulu. Ari ayeuna Sarua. Ayo urang balik lah. Bener cek Mang Jambul. Laukna make masker. Yuk. Aleleng. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Sarare.